Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8. Dinten ayeuna urang baris diajar materi ngeunaan artikel seni budaya Sunda. Naon ari artikel teh? Artikel nyaeta karangan basa lancaran anu eusina ngaguar, medar, ngabahas, atawa ngadadarkeun hiji perkara anu ngagunakeun katerangan nepi ka bubuk leutikna. Kukituna, pedaranana anu diguar dina artikel teh kudu puguh entep seureusna atawa sistematis. Kudu ngawincik ngagunakeun wanda basa sahinasna atawa lugas sarta kudu ngagunakeun istilah-istilah anu geus manes atawa istilah-istilah anu geus baku. Artikel teh kaasup kana karya wangun non-fiksi anu hartina naon anu didadarkeun teh kudu dumasar kana data jeung fakta anu bisa dipaluruh ku cara observasi, bisa wawancara atawa langsung datang ka patempatan pikeun neangan informasi. Saupama urang rek nyieun artikel, tangtuna kudu nyiapkeun heula rangkai karanganana. Anapun informasi ngeunaan eusi artikelna bisa dipaluruh ku cara macaan buku, majalah, atawa neangan informasi ti internet anu aya patalina jeung jejer artikel anu rek diguar. Rupa-rupa kasenian jeung kabudayaan tradisional Sunda anu aya di sabudeureun urang tangtu wae bisa dijieun hiji artikel. Kukituna prak ayeuna ku hidep jeung babaturan sakelompok hidep jieun hiji artikel ngeunaan kasenian tradisional Sunda anu aya di sabudeureun urang. Misalna bae ngeunaan kasenian benjang anu aya di ujung Berung, kasenian sisingaan ti Subang, kasenian kudarenggong ti Sumedang, kasenian angklung ti Bandung, jeung sajabana. Wilujeng mancen tugas. Tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda minggon salajengna. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.